Talapak ibu mana kebahagiaan menjadi anak hormat tilawat kain jeung ka Bapak Estu hiji ciri manusia gelar kalamnya manusia dedunan kena agama manusia dedunan kena tata tingkah perilaku hidup di alam ini. Margi ilmu rahayu Bapak Catang Darajat gelarna manusia kalamnya Estu aya waktu mubasar Estu aya perjanjian anu pasti nalika dikandung ibu disasasi budika salapan sasi gelar kalamnya sedajan sasasi patalekan sareng perjanjian malaikat tos dicatet margi manusia hidup sewan-sewan ulah ngagugurun teuing hawa nafsu sampurna diri sampurna raga ahung kapara sesek kapara garuhu kapara goib hadir di apa tempat sampurasu simpuring sejana buka tatali silaturahmi simpuring sejana buka ngabagiakeun keluarga besar Kilancek Bapak Iing kali ibu titih wanci Musari dina danget ieu keluarga besar Kang Iing siga tasakuru nikmat sejamila kalahiran bojona pamugi murus rahayu berkah salamat panjang yuswa ageng barokah cing janten keluarga anu sakinah sareng mawaddah Assalamualaikum Sampurasun Alhamdulillah wa syukurillah para tatamu keprok rame semuhun alhamdulillah wa syukurillah sanes kada grogi sing kurik-kurik tapi di Bandungnya sareng singkuri di dalam dadang ada negosiasi pujaran putra Giri Harja II masih keluarga besar Giri Harja II alhamdulillah sareng Kilancek pengasah Bapak Iing Pak Iing nyumpun sasalaman Pak Iing alhamdulillah wa syukurillah hoyong tepang Pak Ibu ibu anu disalametkeun ibu ratu aja ibu wieu si tong nyanak kakak datos ibu alhamdulillah ieu mual aduh sungsung teh simkuring-kuring pemugi ageng barokah panjang yuswa ibu alhamdulillah duh sedih kayak bungan kenatran ayah almarhum bening tapi kadewe kayak ngeri hati baik bekerja kelas serikat jadi karasa alhamdulillah wa syukurillah nuhun wios abdi masolak di dia ibu bapak kurana hiburnya tapi sajana ngahibur alhamdulillah kasusingan ini sesepuh seniman subak pisanggar seniman wai talata alhamdulillah naon teh hatur hartos nama
pangitan talata teh ngadugikeun. Alhamdulillah ngadugikeun supaya setengah hiung eta sepekana kaditakeun kadipikeun sepeker. Nah kitu sih wangsul deui kana kali sepuh janten nyapi hartosna mah ngadugikeun amanat pangitan ti para karuhun. Alhamdulillah Kanggo ka masyarakat seni. Oh iya era daya dalang goblok ya. Aduh sepuh, aduh sono sepuh, cipika cipiki sepuh. Assalamualaikum, sampurasun, sun. Untuk sepuh eta jenggot kotos monas. Alhamdulillah wa syukurlah nuhun sepuh. Aduh alhamdulillah. Aduh buat ngegeter kieu beda kodam-kodam. Alhamdulillah wa syukurlah. Segeblek daerah dalang gitu deh. Saking kosona salam santun ka para ibu, para bapak di Simkuring, ka adik-adik Simkuring, ka putra-putra Simkuring nu rasa kana cepot nuhun. Ulah lepat pamikeun pintarnya wayang gelar ngadia sumpeng ka Padepokan Pangresa Wai Tadali sumping ka Padepokan Wirabuana sepuh malih di deta aya makona tuh sambil profil papo duh. Alhamdulillah wa syukurillah nyaki orang teras ke babalagolnya anak sepuh para lulus guna punten di tadu meninggal di pami pamugawe nyungkeun doa kage keluarga bapak kali ibu anu jumilan sareng doakeun abdi teh cing buru-buru payung ngawayang deui saupaya corona. Amin. Cing icanya corona teh ulah lepat jaga iman jaga imun. Nah make seuri ulah seuri bisa digaji lanjut penyokot kene ngurang. Aduh hai gawe kene celaka jadi baju napu kulit. Alhamdulillah nuhun pangarsa anu gaduh hajat pangenan 50 juta ya teh sepuh sapunten ngiring nyungkeun doana teh pangarsa kangge keluarga bape kali sapala putra kali saksa keluarga pamugi pidoa teh sepuh ibuna ya bojona kanging teh Cimulus Rahayu berkah selamat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dina tekad dina ucap sareng dina lampahna pangarsa sesepuh mangga nyungkeun doa saayat sakalima mangga pangarsa punten ka para ibu anu nyakseni para tamu nyungkeun doa anu ikhlas anu ridho margi doa anu ikhlas pasti indah syada kain tekel nadran salah di syada percaya nadran karasa yang ceri dalam pengusaha sekedar penyamarkan syuwasibi keluarga lepas kasih ketika hati pengdugikan berusaha betangku betaliti oke nete taranya ngicap tambalan jika lima pai putih dan kitiran dari bohong ngaji dengan bisilah hasil sebenarnya ini hati almarhum berbeda akan pemirsa segenapnya asyik kuat menyampaikan semua suliku ampun
cing mengingatkan rokok ke bom jarum coklat. Tari silaturahmi dipakai sana dan gestaya masih aya terus akhirnya membuat mulit menjadi kadewe cari ini saja bina-bina dewi dengan ini sepuh dengarkan bisa mengharapkan abdi ikut doa dengarkan sepuh abdi bisa menjadi sepuh bisa mengawal mengizinkan amarah hormat sebelah mutmainah semua benarnya rencana mangga sepuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun panginten dina dinten ieu anu kasebatna dinten anu hade kalayan cangka kalakesan dina dinten ieu teh panginten kalengkapan kasumpungan Bapak Dadang Ade Kosasi sejak silaturahmi kanggo ka keluarga Bapak Iing sareng ibuna oge mudah-mudahan aya dina ganjar kawilujengan mudah-mudahan Pak Iing sareng bojona oge sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah sing janten barokah kaya ridho Allah oge diparingkeun rezekina kokitana urang lawas disuhkeun ridho ikhlasna panginten kanggo kasadaya warga urang sesarengan wae ngaos hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil barakati al-Fatihah. Oke teh kalangkung kanggo para karuhun Bapak Iing panginten anu parantos teu aya teh dieuna oge ibuna oge minina sang atina bil barakati al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mangga di dalam. Batur nuhun pangersa beksona nyai geus diseungeutkeun rokok mah yuk kita kembali ceria lagi ibu-ibu bapak-bapak. Alhamdulillah mewek kalah nabi mah. Aduh buat incil teh ngelada teuing merenta pakak jeung hayam. Alhamdulillah nuhun pangersa. Parantos doa ibu bapak ikhlas ngadoakeun keluarga Bapak Iing. Alhamdulillah ikhlas nyawer ka cepot nah ikhlasnya alah sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keke aya nu silung di jilbab teu di celana jadi peminga jawab pada sadaya dayana komo pemi di jilbab bari nuang opak jadi ngajawab teh kada pom sabab alik salam eta teh hiji dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anu ngadugikeun salam cing ageng barokah amin. Cing janjan jalmi anu soleh amin. Hormat tilawat ka ibu kali karamana amin.
Alhamdulillah cingkeng karahmatan Allah subhanahu wa ta'ala sareng nikmatan amin. Alhamdulillah sepuh ngahulang wae groginya. Aduh alhamdulillah kasih ikat bodas nanakeun soleh ikat hideung nanakeun paingan hideung jeung kulitna era itu dibayar sepuh oke para warginya suksanos dengan gamelan walaupun kagak gamelan nabi ka dieu mah kada 15 kada 8 ukurna ge ieu mah ceuk ape sakieu ngabagiakeunnya. Alhamdulillah wa syukurillah punten sepuh abi mah seueur ganyoan yang ini mangga ka ibu-ibu belum pilih pada salaman sareng abi salam selebriti ibu-ibu senang kalau pilih hoyong senapi mangga sareng dalangna mangga mangga sareng cepotnya mangga sok kang isi-isi nama di target paling 50.000 bohong ibu bohong nyantai deh sepuhnya. Alhamdulillah kita aya penari generasi penerus pencinta apa budaya Sunda Jaipoman kelindingan ayahnya mali di Wirabuana waina aya wayang golek pamehoyong ulang simkuring sumping ka pangarsa Kang Iing ka pangarsa kasepuhan Bapak Awai. Alhamdulillah di Padepokan Wai sangar seni wai kalata tuh wai kalata cepot pangnalatakeun pangdapikeun seni urang teh kudu dimulai ulah jati ka silih kujurti jati ka silih kujurti nunya di lain-lain mulai dinyanya ai budaya deun-deun mun dimulai jeli dianti awak ditato dirancungkeun cigah pang we geuning nyang ada eta bu heeh bu cigah pang naon cing pang gorengan geus sini my darling sun lagi elah benten sebut teh can ibaknya alhamdulillah bersyukur. Aduh jadi we pokok nyarita duh jeung rokok murah deui kemana nya aya papangi. Alhamdulillah Kang Iing korek ngagadikeun Kang Iing nyantai we lah jeung rokona teh ka pamajikan ka kacenak kumaha ditukang mangga para bapak pilih peryogi bangko aya di terminal bangko dijamin miras sambil promosi gitu pangarsa Kang Iing eta teh nyobian sepuh sok ngalinting darat teh alhamdulillah wa syukurillah kadewe pilih nyesek eta jamot pilih kaduru wa kalinting alhamdulillah wa syukurillah poho deui tadi nyarita teh maklum geuning nyandengnya ibu bapak mangga pilih pada salaman heula atuh mangga pilih pada ngersakeun yang ieu mawanok serang ngahulang moal mah disugun amplop moal kan ibu aduh cingkilini masyarakat ini teh pencinta seni aya ibu RT sareng ibu RW di dieu aya Pak RT sareng Pak RW na aya Pak RW nama nuju ayo mungkin diingin di lapangan poli tepang deui nya diwakilan ku ibu RW alhamdulillah wa syukurillah. Iya sareng saya malika ngapeli gitu iya sareng saya ya Mamah Tipani tuh gelis Mamah Tipani mun abi lengok kene apunten PRT alap kadieu heula kadieu heula sasalaman teu acan sama era aing kuing geus gitu
tudung natras tong dilesionkeun Bu RW. Bu RW. Hai itu Bu RT yo alhamdulillah. Bu ieu teh Bu RW. Bu RW salam heula. Jam. Bu RW. Grogi. Bu RW. Goblok jalan nyawain nih. Aduh Bu RW, aduh saya udah malu Bu RW. Salam dulu Bu RW. Nah untuk itu Bu. Salam Bu RW. Nah, siapa nama teh salam Bu RT, Bu RW. Salam. Nek teh Ibu Lina. Lina alhamdulillah wa syukurillah matur Bu tahun nanti. Nuhun Bu, aduh. Cuman mau nanya dulu Bu sini Bu. Apa dalam posisi Ibu RW kegiatan di masyarakat Bu? Mau nanya Bu. Ya, talk show aja. Talk show aja. Kegiatan misalkan contoh soal ini Bu, saya ada masalah, saya mau menceraikan istri, tolong harus kemana dulu? Nah gitu mungkin Ibu RW itu tahu harus kemana dulu Kang Cepot. Kalau bisa Kang Cepot jangan menceraikan istri, kalau bisa poligami aja 10 gitu. Oh ya 4. Gimana Bu? Satu kali aja harus kemana dulu? Coba ya dites dites Cepot alhamdulillah. Nah ini istri yang yang solehah, yang taat sama Bapak RW. Makasih Bu RW, makasih. Tapi Bu mohon nanya, kalau masyarakat meminta surat atau tanda tangan atau cap, Ibu tidak memungut biaya? Alhamdulillah wa syukurillah. Hidup Bu RW, hidup. Alhamdulillah Bu RW, maaf Ibu RW suka ngasih apa kamu yang datang gitu. Iya ngasih. Iya. Alhamdulillah Bu RW, kalau yang ngasih uang terus dibalikin lagi kesayangi aja aduh. Makasih maaf heureuy mah heureuy. Kak Wios kalau tidak ada amplop mau ngasih HP silahkan. Milawur dalam tegap-tegap aja. Makasih Bu. Iya. Tunggu dulu Ibu RW. Pak RW nya nggak ada. Oh iya. Kasih Bu salam buat nenek ya. Iya salam buat Pak Haji Bu. Pak Haji mana aja kalau lewat. Alhamdulillah Kang ngampur.